Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin anu kusim pribados hormat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya parangtos tiasa kumpuriung dina ieu malpalah anu mulia sakumaha biasa urang teh nyaeta bade nambahan ilmu nahu. Mudah-mudahan yeuna ilmu nahu sinerat ka urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Mangga ayeuna urang terangkeun, urang aos ieu kitab jurumiyahnya. Urang aos kitab jurumiyah tentang ilmu nahu. Ayeuna dina bab naon ai kamari tadi nyaeta bab fiil. Ayeuna bab marfu'atil asma. Babu marfu'atil asma'i. Nyaeta bab nerangkeun isim anu kudu dirapatkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimallahu ta'ala wa naf'ana bihi ulumi fid dawini amin ya rabbal alamin. Babu marfu'atil asma'i. Al marfu'atu sab'atun wa hiya al fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusama fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wa ismu kana wa akhwatuha wa khabaru ina wa akhwatuha wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a natu wal 'atfu wa tawkidu wal badal. Tah ieu bab arek nganyahokeun, ieu bab arek mertelakeun dina naon mertelakeun nyaeta isim anu kudu rafa. Isim anu kudu rafa, isim anu diwajibkeun kudu rafa teh nyaeta aya 7. Fa'il, kadua naibul fa'il, anu katiluna nyaeta mubtada, anu kaopatna khobar mubtada, anu kalimana nyaeta isim kana, anu kagenepna nyaeta khobar ina, jeung dulurna anu katujuhna nyaeta taukid rafa. Taukid rafa teh nyaeta aya 4, hiji naat, kadua atap, katilu taukid, kaopat badal. Tah jadi anu tadi pertama isim anu kudu rafa teh nyaeta fa'il. Naon ari fa'il teh? Di mana-mana fi'il eta kudu aya fa'il. Eta fa'il eta wajib kudu dirafakeun lantaran termasuk karena isim anu wajib rafa. Kedua eta naibul fa'il. Naibul fa'il teu meunang henteu wajib kudu rafa deui. Wajib kudu dirafakeun ari naibul fa'il. Kos kumaha bedana ayeuna naibul fa'il jeung fa'il? Ari fa'il mah saenggeus fi'il maklum. Fa'il saenggeus fi'il maklum. Lamun naibul fa'il saenggeus fi'il majhul. Fi'il majhul anu mana? Fi'il majhul nyaeta dina saenggeus fi'il mudhari atawa saenggeus fi'il madi. Contohna anu majhul teh ieu. Duriba. Tamun doroba eta maklum. Tapi madina doroba. Contohna ieu. Contoh. Doroba.
Doroba nya ngedoroba Zaidun. Doroba Zaidun. Ta eta doroba tehnya eta fi'il madi, fi'il madinya doroba fi'il madi, fi'il madina fi'il madina ieu ngaranna fi'il madi ma'lum. Fi'il madi ma'lum fi'il madi biasa. Tah geus fi'il madi ma'lum ka dieuna nya eta kudu jadi fa'il. Tah bener Zaidun barisna kudu rapat, alamat rapatna nya eta kudu mah itu biasa kan. Setiap hari geus dijelaskeun itu di bab i'rab. Tah Zaidun barisna kudu rapat karena jadi fa'il tina doroba. Naon sebabna jadi fa'il lain jadi naibul fa'il karena sang fi'il madina fi'il madi ma'lum. Fi'il madi ma'lum. Fi'il madi ma'lum. Kun mah fi'il mudhari gitu kene wae. Di mana males fi'il mudhari pas seperti cina nya? Fi'il mudhari ma'lum. Ya dari ibu. Oh, ya dari ibu Zaidun. Zaidun. Seru kene jadi ma'lum, kene jadi fa'il. Yadribu Zaidun eta barisna kudu rapat lantaran jadi fa'il karena sanggus fi'il mudhari ma'lum gitu. Fi'il mudhari ma'lum teh fi'il badan biasa can berubah mana pertama kos kitu. Tah eta fi'il mudhari ma'lum teh padina kudu jadi fa'il. Nah, kumaha ayeuna lamun ayeuna naibul fa'il? Tah beda naibul fa'il mah kieu contona. Kurang kanyahokeun tah kudu taliti. Tah, fi'il mudhari teh sanggeus eta sanggeus fi'il majhul. Fi'il madi majhul, fi'il mudhari majhul. Berarti naon? Duriba. Didomahkeun mimitina, dikasrokeun deukeut ka tungtung. Duriba Zaidun duriba Zaidun. Nah, tadi apapun. Jadi tadi jadi fa'il jadi naibul fa'il. Zaidun barisna kudu rafa. Naon sebabna karena jadi naibul fa'il tina lafaz duriba. Naibul fa'il. Heueuh, jadi mah jadi naibul fa'il jadi fa'il. Naon sebabna karena fi'il madina ina fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul teh didomahkeun mimitina dikasrokeun deukeut ka tungtung. Tah duriba. Nah, Zaidun. Dengan sama fi'il eta mudhari majhul kitu kene. Fi'il mudhari majhul didomahkeun mimitina dipatahkeun deukeut ka tungtung. Tuh. Zaidun yudrobu Zaidun. Nah, si Zaidun barisna kudu rafa lantaran jadi naibul fa'il. Lantaran jadi naibul fa'il. Naon kunaon teh jadi fa'il karena sanggeus fi'il mudhari majhul. Tah durit nunda. Fi'il mudhari majhul didomahkeun mimiti dipatahkeun sanggeus samemeh tungtung. Tuh sampai akhir. Patahkeun. Fi'il madi mah didomahkeun mimitina dikasrokeun deukeut ka tungtung eta majhul. Nah, sampai perbedaan naibul fa'il nya fa'il jeung naibul fa'il. Tah nyata teh nyata wajib kudu eta kudu rapat. Fa'il kadua naibul fa'il. Anu katilu nanya eta mubtada. Tuh, anu katilu nanya anu katiluna mubtada. Mubtada eta barisna kudu rapat. Contohna Zaidun qaimun. Tuh Zaidun qaimun ari kieu eta keurnangtung. Tah Zaidun barisna kudu rapat lantaran jadi mubtada. Lantaran jadi mubtada. Baris mubtada nyata wajib kudu rapat lantaran termasuk isim anu wajib berapa itu. Qaimun ayeuna kumaha qaimun tah si khobar kita khobar mubtada wajib deui kudu rapat. Naon sebabna ka asup kana isim anu wajib rapat.
rapatnya eta Zaidun mubtada berarti karak tilu aja hiji fa'il naibul fa'il mubtada ina khobar mubtada ta khobar mubtada wajib kudu wa contohna pasti qaimun barisna kudu rafa lantaran jadi khobar naon khobar mubtada wajib kudu rafa karena kasih kan isim anu wajib rafa nah itu terus anu kaetananya anu kalimana nya eta isim kana teh wajibnya eta kudu rafa deui jeung duruna nya isim kana contohna kana zaidun qaiman zaidun ieu barisna kudu naon ieu si zaidun barisna kudu rafa naon sebabna si zaidun baris kudu rafa karena jadi isim kana. Nah, kana zaidun qaiman. Zaidun barisna kudu rafa lantaran jadi isim kana eta wajib kudu rafa lantaran kaasup kana isim anu wajib rafa. Nah, tapi jeung dulu kitu keneh. Karena pan ngabuka dulu ke kahareupeuna ayatnya. Tah, anu kabar anu kagenepna nya eta khobar ina. Khobar ina contohna inna zaidan qaimun ta qaimun ieu wajib kudu diangkeun wajib kudu dirapakeun lantaran jadi khobar ina sebenarnya teu nyata wajib khobar ina wajib kudu dirapakeun lantaran termasuk isim anu wajib rafa. Tah luhurna keneh kitu sarua engke kaharupna bakal terangkeun deui masalah isim kana jeung dulur-dulurna ina jeung dulur-dulurna. Tah anu katujuhna nya eta tawabe teh nya eta anu tuturiti teh nya eta anu tuturiti kana rapat. Naon anu tuturiti kana rapat teh aya opat. Anu tuturiti kana rapat nya eta aya opat hijina kata toki badal. Contohan paradenya contohna kieu Qoma Muhammadun wa contohna nyata qoma Muhammadun al-jamilu qoma Muhammadun al-jamilu geus ngadeg ki Muhammad anu kasep. Lagi dina contoh nantinya al-jamilu. Eta ieu wajib kudu naon ieu si al-jamilu kudu wajib kudu rafa naon sebabna karena ieu teh jadi naat tina naon tina Muhammad ari Muhammad tadi bae kudu rafa lantaran jadi fa'il tina koma tuh gimana terusna atap make naon koma sapennya koma Muhammadun wa amrun tuh wa amrun Muhammadun wa amrun tuh make waw teh sang atap make utak cirina make waw wa amrun tangke ka hareupeuna aya dina bab atapna
Terus naon anu kaasana anu katiluna nya anu katiluna nya eta taukid. Contohna koma Muhammadun nafsuhu barisna kudu rafa keneh wae naon sebabna karena jadi di dieu teh taukid tina Muhammad jadi fa'il, nafsuhu jadi taukid. Ari taukid teh memperkuat Muhammad. Anu kaopatna nya eta badal koma Muhammadun Mustafa Muhammadun Mustafa koma Muhammadun Mustafa tegasna ki Mustafa ari Muhammad teh saha ki Mustafa itu tegasna Mustafa tah ieu badal. Tah para hadirin terus beresnya videonya, mudah-mudahan kurang saya sing apalnya kaitan ilmu namun amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.